Sampurasun baraya saung wayang daraut urang ngadamel wayang golek anterja baraya. Da ieu teh anterja pesanan Pak Maman anu ti Ciparai Bandung baraya. Da ieu, kayuna anu diangge kayu, sanes kayu albasiah ieu teh baraya cobi ieu manawi baraya apal kayu naon nu diangge ku kuring ayeuna pikeun ngadamel wayang golek anterja tah. Da ieu teh sae pisan baraya kayuna, naon disebutna popol, teu nepi padat kitu nya, tapi dirautna teh geunaheun sareng finishingna oge enakeun gitulah diukirna oge dihamplasna oge, leucir gitu baraya. Teu ayeuna urang papasan baraya saatosna urang, naon, tadi teh di, pantrek nya kumargi meureunan ieu teh, bahanna teh kagok baraya. Didamel 2 teu tiasa, didamel hiji ageng teuing ieu teh. Kumargi kitu ku urang, di papasan wae sesana pikeun pileungeunneun dah kitu baraya. Janten ulah kapiceun gitu popotonganna teu nepi bebeulahanana. Tah ieu meureunan prosesna, nuju, ngabakalan baraya, tah ieu teh ngabakalan, tah ieu proses anu kalintang penting pisan pikeun, ngadamel hiji tokoh karakter wayang. Nah ieu meureunan, proses awal baraya terciptana wayang teh, supados engke di mana ngaraut, supados ngukirna kitu tiasa tah kudu ngalampahan kieu heula baraya tah ieu teh meureunan tahapan-tahapanana ataupun proses-prosesna kitu tah. Ayeuna urang ragaji pikeun pibeheungeunana baraya tah nyandakna sakedik wae ti naon, ti handap kumargi engke oge bakal kasedekeun deui tah engke oge bakal, karaut kitu janten ngalegaan. Tah sakieu wae baraya pikeun pibeheungeun mah ulah panjang-panjang teuing heulaanan komo ieu, istilahna si wayangna teh wayang tungkul janten engke anu pangkerna mah pastina oge ngalegaan. Tah ayeuna pikeun, naonna ieu teh, pikeun jamang atanapi, sigerna tah. Teras wae urang teuk-teukan baraya saacana urang, gaplokan ku ieu perkakas, urang lajeng wae urang papasan deui tah sapertos kieu ieu teh masih keneh agung, masih keneh, naon ya, eee, kandel kitu tah. Margi kitu urang, rada rajin yeuh mapasanana nya. Tah sapertos kieu baraya tah janten teu sawios-wios, badag oge beungeutna mah kitu, rubak daripada gepeng mah janten urang, naon sebatna, urang rada buleudkeun kumargi ieu teh tokoh, ponggawa nya. Janten ieu teh kuring ngangge ukuran 12 senti lebarna gitu, lebar ieu teh sanes kapanjang nya, lebarna 12 senti ieu teh. Tah teras wae ieu teh urang sapados katawis, tungkul tah urang papas ieuna tah. Sadayana dina palebah gado oge sadayana ieu teh urang, naon, nyieun supaya engke katingali tungkul tah. Jantenna janten, ponggawaan tungkul. Tah baraya meureunan anterja nya ieu teh, anterja teh salah sawios, tokoh pawayangan putrana ti, Raden Bima Pandawa anu kadua, oge ti ibuna. Tah ibuna ieu teh anu sok, teu acan aruninga gitu, manawi baraya uninga ibuna anterja teh saha kitu. Upami uninga mangga urang serat di kolom komentar urang ramekeun baraya. Kumargi ieu teh videona lumayan panjang baraya dugi kaberes ngabakalan kitu tah. Tah saha ibuna anterja teh gitu. Sareng nagarana teh nagara naon anu, janten padumukan, Raden Anterja tah. Marena teh, sabangsa oray meureunan baraya nya. Sabangsa oray tangtosna oge, di ieu sanes, di daratan gitu. Nagarana oge tah. Upami pecinta wayang golek mah moal birek deui tangtos tiasa ngawaler pertarosan eta. Urang diskusi meureunan, janten nambih-nambih pengetahuan ya baraya, nambih-nambih, kanyaho gitu seputar, pawayangan. Tah lajeng deui ayeuna urang kana ngabakalan ieu teh baraya
masih kene tebih ieu teh lalampahan teh baraya. Tah ayeuna urang rada surungkeun deui ieu teh pibeheungeunana rada kapayunkeun, tapi ulah kana ukuran pasna baraya bilih kitu, bilih tekor atau napi kumaha tah ayeuna pikeun pibuukeun oge sami urang cacagan oge, urang papasan, urang jieun ruang engke pikeun pibuukeun da ari antar jama aya gandik kitu. Gandik teh nyaeta aya buuk anu sakedik dipengkereun ceulina kitu lajeng terasna kana gelung kitu tah. Janten henteu pul rambut anu, terurai gitu tah. Ayeuna urang kana gelungna tah sakieu wae urang, papasan oge, oge ieuna tah tong hilap pangkerna urang papas, supados engke di mana urang ngaraut atanapi ngukirna teh, henteu bangga teuing baraya upami tos dibere luang-luang mah gitu. Ruang-ruang pikeun, naon, utah-utah, pikeun gelungna, pikeun ceulina gitu tah. Dipola ti ayeuna keneh baraya tah. Ieu teh ngagunakeun tatah baraya supados naon, supados rada gancang gitu. Kumargi ieu teh upami ku perkakas anu sanesna mah da ruangna alit pisan ieu teh janten sing parentog, wayahna we urang kedah ngangge tatah heula kitu tah. Engke mah urang, biasa ngangge perkakas deui gitu. Tah sapertos kieu meureunan baraya tah ayeuna urang kana bagian payun deui tah. Sapertos kieu baraya meureunan, hasilna nya, ieu teh bakalan pikeun wayang golek antarja tah. Ieu teh teu acan nanaon baraya nanging tos katawis nya sakieu mah meusan. Kin urang lajeng meureuneun kana proses anu salajengna ieu teh, ngadamel wayang golek, antarja pesenan pamaman anu ti Ciparai, Bandung tah kitu baraya. Sakali deui hatur nuhun cag.